Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Alip mah sama sekali teu meunang mundur najan salengkah. Lantaran kabeh tanaga dipusirkeun dina tenggelan-tenggelan anu salawasna ngaruntuy. Satalamun lawan ngagunakeun ulin laer atawa upama cung cacingcet, ku urang kudu dipancing sina leuwih adat, sina deukeut, sabab teunggeul deukeut teh tanagana kacida gedena jadi eueuh berat. Sumuhun kartos pisan. Tah kitunya jang. Sumuhun saterasna ki. Tapi jalu. Aki sidik anu kejongjon nyarande kana tangkal kai ngareret ka gumilar anu harita keur neuteub ka tengah laut kidul tina sela-sela rajegna tangkal kai anu aya di sakulilingna. Sanajan ayeuna hidup geus tambah pangaweruh jalu. Engke dina enggoning yang hareupan Bah Jagur teh sumuhun aki. Mak jang. Ulah tinggal di kawaspadaan sumuhun. Manehna teh lain lawan enteng-enteng teh jalu. Jadi hidup kudu leuwih hati-hati. Kudu leuwih iatnya nya ceuk Aki Sidik bareng ngahegak kawas anu capek. Nah tos yakin kitu. Bah Jagur teh balis dongkap deui ka dieu kitu ki. Gumilar kalakah nanyakeun bangun anu henteu percaya. Hidup jalu. Pasti eta teh pasti jalu. Ucap-ucapan apaan geus jentre. Pilaku manehna bakal cicingeun. Muridna sadua-dua nepi ka ngalakonan binasa ngajampana bugang. Ongkoh oge jalu engke dina balikna deui ka dieu teh. Teu mustahil bakal mawa deui batur. Ulah-ulah marina sorangan geus ngamilik deui ilmu panamu anu leuwih hebat ceuk Aki Sidik. Atuh harita Aki Sidik oge ngarandeg neuteub ka gumilar. Mungkin abot we panginten atuh nyaki ceuk gumilar nanya ka Aki Sidik bangun anu seunggah yang hareupanana. Pasti jalu, pasti eta mah. Heula oge geus ngabukti pan. Urang kumaha tangguh jeung tanggohna Ki Murtala. Maehna oge teu bisa ngungkulan pangawasana, malah maena sorangan ka Cidaripuhna. Hongan teu we nepikeun ka ngalaman ngajoprak saperti Ki Majid. Anu maca kaina hidup juara jurus-jurus alip oge.
tapi kenimbangan pangawasa anu bakal jadi lawan pikeun ngalengkepan naon-naon anu geus dipiboga ku hideup. Gerakan Garuda Laut Kidul oge bisa kemah digunakeun. Oh kitu ki, bisa digunakeun ngabarengan jurus-jurus alif jalu. Lantaran apaan jurus alif bah teu meunang mundur atawa tungcang cingcet. Khusus nyaeta ulin teungeul wungkul jalu. Anu matak dina nahan pandeungeul lawan moal aya nu leuwih. Unggul batan Garuda Laut Kidul jalu. Oge aki teh yakin ajan sakuma beratna tenggelan batu karang bah jagur lamun sieu ditadah ku Garuda Laut Kidul mah moal buah seperti batu anu dialungkeun ka laut tengah. Semohon namun senama atas we bajagur teh ulah kateterasanya ki. Naon dataya untungna ributan teh gumilar bener-bener kawasan hoream. Nah keur adu hareupan jeung anu jadi musuhna. Pugu hayang kitu urang mah. Tapi da geus kitu kahayangna jalu. Beki komo ayeuna mah teu pihak manehna teh geus aya korban. Pikeun urang mah eueuh deui jalan lian ti kudu disinghareupan sacara lalaki jalu. Matung komeok memeh dipacoknya. Yakin urang teu pikeun nanyerkeun bebeneran. Lantaran jeung jelema model bah jagur mah urang teh moal bisa ngelihan maneh teh jalu. Ngalawan tetep urang bakal jadi bulan-bulanan manehanana. Laki sidik satengah ngayakinkeun pamadegan gumilar anu katempona siga anu ngolembar. Nyala resaki. Munul tina tangan mah sanes oge lalaki. Mung rada rada mang-mang dina hate teh. Eta we urusan ributan sareng sasama teh taya euih-euihna ki. Babi raos abdi di mana tiasa ngawujud kakiatan anu gemleng upami papada urang salamina taya pisan kaakuran kitu ki. Gumilar ngebrehkeun isi hatena kalawan teu didingding kelir. Ieu sababna anu matak mahna siga anu ngolebar teh. Soal eta hidup meureun masih inget kumaha kewajiban manusia muslim tur mukmin dina raraga ngajalankeun amal ma'ruf nahi munkar. Nanyirkeun keadilan jalu. Bebeneran jeung kajujuran ngabasmi kamungkaran. Kajahatan jeung kapasuan. Mangka-mangka dina waktu ayeuna hukum manusia geus teu dipake. Nu dijalankeun teh nyaeta hukum alam. Saha anu kuat manehna nu bakal unggul. Jeung sabalikna lamun si kuat eta aya sata nempatkeun dina golongan anu hade kakana bisa ngawujudkeun keadilan. Ngawujudkeun bebeneran jeung kajujuran. Tapi lamun si kuat tea nyicingan dina tempat anu murka, eta geus pasti baris timbulna kajoliman, kajahatan jeung kapalsuan jalu. Anu mata geus jadi kawajiban urang salerea. Leuwih-leuwih para jajaka seperti hidup kudu ngalatih diri digemleng supaya kuat lahir kuat batin pikeun ngabdikeun diri keadilan atawa kana keadilan bebeneran jeung kajujuran. Waktu-waktu ieu jalu
kajahatan kebenang disebutkeun keur meuweuh di mana meni lantaran kakawasaan dicekel ku bangsa deungeun di tanah sabrang lautan. Anu dina ngajajahna ka bangsa urang teh manehna ngagunakeun 1001 macam cara pikeun nyegah supaya bangsa urang teu bisa ngawujudkeun kakuatan gesan ngalepaskeun tina rantai panjajahan. Teu mustahil Jalu, mohon ki. Lamun manusia-manusia nu saperti Bah Jagul teh memang jadi alatna kaum penjajah. Sanajan teu sacara langsung lantaran ku tindak tandukna nu salawasna ici kibung dina kajahatan, kaributan nimulkeun korban di ditu di dieu. Saeutik na jadi panghalang oge pikeun ngawujud kakuatan bangsa urang, pikeun ngalepaskeun diri tina belenggu kakuatan deungeun. Anu matak teu salah-salah teuing Jalu. Lamun engke Bah Jagur dina datangna deui ka dieu teh kudu dising hareupan sacara laki kalawan ulah make ham-ham deui. Kaharti Jalu aki sidik reg eureun nyaritana. Letep deudeuh ka gumilar anu keur mendeko saregep ngabandungan. Kahartos aki pokna gemblang aya namanya. Tos buleun aki. Dina ngabela bebeneran kajujuran sareng lanjurkeun keadilan. Abdi moal mundur satunjang beas. Bah Jagur bade sing hareupan sanajan sangem wiwilanganana nyawa abdi taruhanana ki. Mupakat Jalu, mupakat. Memang kitu kudu na tekad lalaki mah nya. Komo deui dina non teh soal geus natrat marga lantaranana. Pangna Bah Jagur ka dieu teh pikeun ngabelaan si Darba anu waktu teu heula aya 48 harina jeung Ki Majid. Boh gawena si Darba sorangan ngaganggu ka Nyi Arum. Sanajan teu kitu oge soalna memang geus jadi kewajiban hidup Jalu. Bongan hidup jadi sibelang. Bongan hidup ngagem kujang pusaka tuturunan ti karuhun. Anu sawajibna hidup teh ngabogaan sumanget gagah perwira Jalu. Kudu ngabogaan jiwa pajuang, cinta ka tanah. Cinta ka tanah maneh bali geusan ngajadi katut bangsa. Lantaran lu sumuhun ki hidup teh ngora kene. Hidup teh pamuda jajaka harapan bangsa. Pamuda anu kudu ngabogaan cita-cita luhur pikeun nyai katunggaraan rahayat dina jurang kasangsaraan kalawan sepi ing pamrih rame ing gawe dina enggoning nempatkeun diri salaku manusia anu aya gunana pikeun masyarakat. Leres ki. Lamun bisa kudu jadi panyaluuhan, jadi pamimpin, jadi palopor pikeun nungtun bangsana ka hiji tempat anu sailana jadi impian nyaeta keadilan, kamakmuran jeung katentraman Jalu. Sumuhun ki. Dina waktu-waktu ieu mah geus tangtu bakal kacida sulit na Jalu. Lantaran sakuatna urang masih kirita can nepi kana nu dicita-citakeun, ka nu diharapkeun Jalu. Ceuk aki sidik bari hakikat yang nguapkeun belum sampe. Tapi sok sanajan kitu
saeutik mah taya gorengna lamun cayeuna mula ku urang di baladah jalu. Di antarana urang teh kudu daek leukeun ngabasmi jalma-jalma anu jarahat anu sok nimbulkeun katunggaraan karahayat jalu. Sumuhun ki mun bisa diingsapkeun sina babalik pikir sina balik di kana jalan anu lempeng bener mun teu beunang mah dipaehan oge tina naon percuma ku melendang oge ari gawenangan ngaruksak bae mah karahayat sakitu tah jalu pamanggih aki mah tapi tobat teuing pisan aki teh guminter atawa mamatan ngojay kamari jalu ngan ieu mah bakat tingkunya we ka hideep peperieun ku aki mah teu bisa kalakonan puguh elingna kapiheulaan manten ku umur. Aki Sidik namakeun caritanana bari teu weleh neuteup deudeuh ka Gumilar. Aki abdi teh teu kinten ngaturkeun rebu nuhun sadayana piwejang aki katampi ku abdi ki jadi simpen di hanap-hanap sajadi estokeun pisan ku abdi teh ki. Satia-satiasa ku abdi bade damel obor salebet abdi rumingkang di pawenangan nuhonan lakuning hirup ngemban pancen anu teu kinten abotna ki nyata kanggo mapak datangna Sunda sawawatea. Syukur jalu moga-moga we masih tina kananya ayeuna mah da geus beres hayu urang mulang we jalu nu dilemur meureun geus arep-arepeun. Gumilar teu nyarita deui jung we manehna cengkat ngabarengan Aki Sidik anu saterusna turun tina luhur batu. Brawe marulang ninggalkeun sisi basisir laut kidul. Ting arungkug muru kalemurna Aki Sidik. Nepi ka imah Aki Sidik baraya ieu Gumilar mah teu lila di dinya teh terus we muru ka bedengna paraksa. Geus sono kanu di imah aya welasna poe ditinggalkeun. Ari Jo datang ka beunana teh Nyi Arum keur ngalange di tepas puguh saban poe sok ngahajakeun ngajentul nyorangan ngarep-ngarep datangna anu jadi panutan. Lengok deui jabah hate pinuh ku rasa kahariwang. Anu matak barang rong heap oge teu srikna tuturubun Nyi Arum mapag panutan bade barengan ku rambisakna si Panon bakating ku bungah-bungahna. Mangnung Gumilar ngagentak ngarawu dua leungeunna Nyi Arum anu ranggah nembongkeun di kasono. Pangesto Kang. Nyi Arum tekebat nyaritana kaburu aya anu ngagenok dina ti corona
dina juru-juru panona ngagarendang herang anu satulusna nyuruluk ngabuah kawung raranggeyan. Cipanon bijil mapai-mapai pipi nyak calakan ninggang kana bajuna. Bus ka imah kabeneran kolot-kolotna oge henteu kamarana. Atuh teu wudu pada-pada ngabagiakeun puguh saya oge keur ngarep-ngarep ari ieu trojol pisan datangnya pilaku we make teu ngarasa bunga. Eukeur mah anyar pangantenan katurug-turug papisah aya kana sabulana nya puguh we teu boleh hayang rerentetan bae. Menang saminggu mah Gumilar teh cicing we di kamar siga anu gering. Paling-paling oge sok ngadaweung we di teras. Kitu oge tara nyorangan kudu we di baturan ku Nya Arum. Saeutik oge teu boga sangkaan yen Bah Jagur jeung si Jamian geus aya 3 poena daratang ka Miramare. Caricingna di imah Ki Bariji. Ngaja jempe maneh bari ngadedengekeun pamurtala atawa si bongkok. Tapi nurutkeun caita Ki Bariji mah cenah geus balik deui ka masing-masing lemurna. Ku kituna Bah Jagur ayeuna ngan saukurek nyang hareupan Gumilar hungkul. Tapi engke ngadaguan heula caang bulan ngarah samemena. Nincak kana tanggal 14 sanajan lain dina bulan Mulud caang namah teu wudu mani ngemprai. Teu beda we ti beurang wae buleud bersih nemongkeun jirim sabudeurna. Gumilar jeung Nya Arum keur nariis pageye-geye dina bangku di jero kebon ngabungbang paduduaan ngabagiakeun sang Sukra anu ngemprai. Ngempur mulus perbawana tiis dingin paripurna. Katambah ku hilwirna angin lirih siga anu ngusapan bangun anu dedeh. Tapi ye dua insan jarempe ngaheneng meneng lain eueuh picaritaeun. Ngan dua nana oge keur riweuh dina urusan masing-masing. Nu lalaki keur hantem ngaguliksik nalak-nalak pacalakuna bareto basa keur jadi si belang. Anu awewe nya kitu keneh rusras inget kana kalakuanana anu enggeus-enggeus. Kung si miceceub ka panutanana malah ampir-ampiran kaceot sagala ku si belang. Ari horeng si mana horeng si belang teh geuning taenulian puguh hide jalma anu miraga dua. Tekarasanya Arum ngarahuh bari ngareret ku juru panon atau ngaret ka juru kebon anu memang rada hieum kayuhan kurung gunukna tangkal manalika. Aya naon nu? Aya naon? Gumilar asa kagarewahkeun. Ngareret kana sirah anu keur nyangheuy dina dadana. Aya naon nu? Sok waksa balakakeun ka Akang. Eta Kang, Yuyu masuk ka dadak rewas upami ninggal juru kebon teh. Nyi Arum bari nuduhkeun ku reretna beunye imut lelebnaker. Nah kumaha kitu nu? Gumilar kaget. Semun imut kapungkur nuju ni istia. Anak gorobas teh aya nu nyampeurkeun di palidinya Kang. Jolna teh Kang mohon ti juru kebon. Jalmi gitu nu, Gumilar masih kena kaget. Tacan surti kamana loyogna carita Nyi Arum. Semohon jalmi Kang. Anu angguana teh belang sapotong. Nyi Arum ngagiler benyeh we imut deui nyuguhkeun lelewa pika gegeteun. Gumilar malas ngagelenyu. Surti ayeuna mah.
Wah dongkap deh nama pengen tanya Kang. Paling-paling oge si colatna anu baris ka Gorobas teh. Banyak tesaskannya loyogna. Kang maah sok yang siunan bae. Nyi Arum ngabirigidik bayi langsung muntang ti paparaket kana beheung Gumilar. Ngadadak ingetina waktu disampeurkeun ku si colat. Nah geuning sieun keneh ku si colat. Moal naon nu moal. Maena oge nyahueun yen nung teh puputon engkang. Moal disaha-saha lagi sapaleun lagi sato. Gumilar ngagerenyu bari ngusap-ngusap sirah Nyi Arum. Geus kitu mah jep we jarampling taya nu kecet-kecet deui ukur kadenge sora napasna nu haros-hos bangun anu eungap. Hiliwirna angin peuting ngadalingding lirih mawa seseungitna kekembangan anu keur mangkak ti akanggangan ngabarengan jentrengna sora kacapi dipiri ku suling ngagelik sada anu keur ceurik kabangingit. Hawar-hawar kadenge jentrengna haleungna anu nembang di bedeng tatangga. Ngagalindeng asup kana ceuli ngombak banyu di ayun ambingkeun ku angin peuting. Mutuh mata kuaas mata kelar. Rusras ngadadak loba kainget. Jelas pisan dina pokpokanana pupuh kinanti nu dihaleungkeun dina lagu Kaleleban. Kang lami mohon Kang. Kumaha? Kang Arman teh menitasan moal-moalnya. Atuh panganten keneh nu. Nah tos lami piraku we telah sosonuanna kitu Kang. Gerahan cuman di geningan cecena oge anu langkung ti payun geningan mani montel-montel bae taya pisan kabosen Gumilar nyerenge seuleutik. Tuh Kang mah baku alitos nyeliwang teh Kang tos bosen kitu. Nyi Arum mari ngejatkeun awakna. Taya panginten atuh nu geulis sayang. Engkang mah bantu disumpah lah. Moal bosen-bosen ari can pikun mah nu Gumilar rikat ngarawu di sirah Nyi Arum. Jep deui jarampe ngaharenen. Dihidan ku hiliwirna angin leutik ngusapan kulit. Teu kabireung saeutik oge harita aya sirah jelema anu keur tempat tempo ka jero kebon. Baraya Bah Jagur jeung muridna si Jamian geus saged manco di beruan laki bariji. Keur ngadago anu boga imah dititahan ka imahna Gumilar. Ngabejaan yen ayeuna maehna geus datang deui ka Miramare pikeun ngayakeun balitungan jeung dirina. Menta dilaksanakeun dina peuting-peuting ieu meungpeungkeun caang bulan supaya teu hese masang obor. Tempatna geus ditangtukeun di sisi basisir laut kidul. Sangkan samemena oge supaya babarimikeun bangkena cenah. Ieu sababna ka jero kebonna paraksa aya anu lungalengo anu taya lian teh Ki Bariji titahan Bah Jagur. Cengetrok imaso teh lantaran kadenge anu ngagerendeng. Sanajan teh sidik-sidik naon anu keur diomongkeun ari ditempo teh Gumilar keur pageye jeung Nyi Arum pamajikanana. Alah. Yang Om, Ki Bariji gegeruan lirih. Sorana rada dipegeg bisi ngabarubahkeun anu sejen. Saha? Gumilar ngoreja teuwas. Cilong luncat ngurus sisi kebon, ari breh teh Ki Bariji keur nangtung luareun pager.
Mang Bariji aya naon Mang? Gumilar nanya kaget barang geus sidik eta teh Ki Bariji. Alah punten we jang ieu nya. Abang mamung darma kapaksaku sieun teh jang. Ki Bariji kalah sasadu heula memeh pok nerangkeun maksudna teh. Aya naon Mang? Sasaruas teh Gumilar beuki kaget bari dibarengan ku kapanasaran. Alah. Kese di arah lili. Ya tidak kumaha da ngaslupan eta. Ya teh jang. Mohon kumaha mah. Dadak we Ki Bariji nerangkeun maksudna yen dititah ku Bah Jagur ngabejaan ka Gumilar. Ayeuna maranehanana keur jarajan seblak. Duka seblak naon. Mangga urang lajengkeun di baraya geber brai. Tehese dilarah lirih dadak-dak we Ki Bariji nerangkeun maksudna yen dititah ku Bah Jagur ngabejaan ka Gumilar yen ayeuna maranehanana keur aya di imahna ngadago putusanana. Oh. Hade. Kitu bejakeun ka Bah Jagur. Ke kuring rek dangdan heula nya. Koreleng Gumilar nyamperkeun Nyi Arum anu geus jauh tina bangku pangdiukanana. Naon Kang? Nyi Arum nanya bari kaget. Bah Jagur enak ka dieu deui nu. Alah, Bah Jagur ka dieu deui. Kumaha atuh Kang? Nyi Arum ngariuk bangun anu hariwangeun aker. Bade di tangan we ku engkang nu. Toslah. Urang kalabat wae nama bari bus Gumilar ka imah nungtun Nyi Arum. Paralak we nyalitana sapinuhna ka paraksa geus kitu gejelig muruka bedengna Pak Uhi rek ngabejaan Mangsal Hapi jeung Mang Dekong. Tidinya belecet ka imahna Aki Sidik. Teu lila geus ronghiap deui bareng jeung Aki Sidik, Mangsal Hapi katut Mang Dekong oge geus manco dina pengkolan. Ngan paraksa anu teu tembong teh dihajasina tunggu imah bisi aya naon-naon anu teu dipikahayang heg nyiliburi ka imah. Geus kitu mah bring saraya arinit ka abah sisir panuduhan Ki Bariji. Tempatna teu jauh ti urut Bareto Gumilar di Gemleng. Arijo geus nyampak Bah Jagur jeung si Jamian keur ting laliji gue dikikisik. Toha gageuning mau batul teh Gumilar. Bener-bener anika teh Wijana alias Gumilar ieu teh. Bah Jagur bari ngulang-ulang iteu koena. Kumaha nu nyebut we Jagur? Ulah sieun dirempug kaula mah mawa batul soteh pikeun mawa bugang kaula. Bisi kasoran ku Andika, tembak Gumilar ngajawab tenang pisan. Geus karumasakeun maneh geuning euy. Tapi nu rek maju teh muridna kaula ieu. Boga keneh kapanasaran cenah ka Andika. Bah Jagur ngagakak bari ngahehe ngaret ka si Jamian supaya maju pikeun diadu. Daya halanganana sok jeung saoge kaula bakal dilayanan. Gumilar saga dina kuda-kuda pasangan galur-alur kidul anu pikeun Mangsal Hapi katup Mang Dekong mah kacida ngarasa kagetna dumeh maranehanana kakara nempuh harita. Tapi Mangsal Hapi teu cicingeun. Barang sok si Jamian luncat maju ka pakalangan, sakilat Mangsal Hapi luncat tina gerakan pamonyet. Cai ngarengkene kigireun incuna yang hareup sagemlengna ka si Jamian bari pok nyarita ka Gumilar. Mundur jalo, mundur. Keurek diarunan heula we ku aki ieu. Ieu urat-urat geus kalonor ieu geus heubeut teu dikajetkeun. Cek Mangsal Hapi palona mah teu lesot ngan teu beungeut lawan anu geus panco.
Dasar kunyuk lamun. Lek sosoroh kojor anika teh. Hanya kawe geus kolot ye si kunyuk lamun teh. Moal ngeunah dagingna. Si Jamian ngeyehkeun pinuh ku panghina. Kolot oge bandahongna deuleu sia goblok. Masih kena bisaeun deuleu nyoktrok polo hulu sia mah. Mangsal Hapi malas ngeyehkeun ngahualkeun omongan si Jamian. Gampang sia nyanyablok nih. Nyaita kitu nanti balik sakila si Jamian nyuruduk dina gerakan bagong bayangan. Tapi sakilat mangsal Hapi ngaleungit tina sasaran lantaran luncat bari depok serong. Waktu si Jamian nyuruduk deui celat cekuk. Tungtung suku katuhunna ngacekuk kana puhut celilawan. Si Jamian anu kakara oge prung naraja geus kabeunangan. Aduh, goblok. Nah, sede. Atuh buguh we ngabangkieung tapi lantaran manehna geus pinuh ku ilmu batu karang karasanangan saukur asa diusapan. Syak di manehna narajang celat. Mangsal Hapi luncat mereka cejek puduk si Jamian rikat malik maksud nama dek newak dampal suku nu cucunga. Tapi sakila teu kabireungeuh dampal suku mangsal Hapi anu sabelah deui ngaheat ngahakan gadona. Ari cedak jang ngaku si Jamian awakna doyong katuh. Ajik goblok. Cari mangsal Hapi lincak tanu. Depoho terus nyamar dua suku anu jilawan. Anu antukna si Jamian daek teh daek kudu ngageblag nang karak bengkak. Kakara oge sageprakan geus sababaraha kali kabeunangan nembongkeun babeletna. Jamian. Ngelakeun sia goblok. Hayo hulang. Lawan deui sia. Manya sia aya ku aki-aki sahososun modal sia. Sahulang sia Jamian. Bah jago nafsu ka muridna. Teu beunang dianalkeun panonna mah marong ka mangsal Hapi. Karasa sia deuleu. Monyet kolot mah galak deuleu sia. Mangsal Hapi nya kakak mah panas lawana. Memang kesalah. Memang pesalah sia. Tinimang bisa dihakan mah kalian untuk sia rampal. Model aya begu bisa nangkara kawasida gamas ya. Lain deui atuh mah panasna hate si Jamian. Da ngalobakeun diomong geus puguh. Ku guruna dicarekan hayo deui ngadenge omongan musuhna anu sakitu sekeutna. Karasa meureun ku sia bebengok. Tong nganggap ka aing jelema anu kurang ajar sia teh. Sebelum narajang ayeuna mah ngagunakeun jurus badak cihea. Ujub hatena si Jamian yen si Manda Horeng moal bisa gerak deui. Loncat ka luhur pasti bakal diacak-acak ku curabadakna. Ngalalap ka handap geus diancokeun bakal diliak di beset. Upama nyingcet kagigir moal hese nuturkeun geus diijir dibalitungkeun. Tapi mangsal Hapi oge lain mandah pamonyet ari kudu jojo nyerah sakitu wae mah. Barang jeung nyurudukna badak cihea sakilat manehna ngabebeutkeun maneh kana kikisi. Koreleng dina gerakan golentel monyet bari ngawurkeun keusik kana beungeut si Jamian. Nah, sedih. Dasar kunyuk rawul setan sia lijik sia ngaukeun gisik sia ka aing. Jamian ngahuhuh bari nguniang hudang sarta gigisik. Celina anu rawing baloboran ku getih mah geus jadi rasa. Da ieu keusik laut bari nyesek dina matana.
jari jug maehna nyamperkeun guruna pikeun minta tulung pikeun marsihan matana. Bah Jagur mah teu lamek teu nyarek keukeuh hayang seuri neuleuh pamolahna anu jadi murid. Puah sok samaju deui tongalakeun aing sia. Geusik anu nyarasag teh ditiupan. Sakedeung oge bersih ongkoh kaparidkeun deui ku Cimata. Geus kitu mah dadak sakala